Aduh. Rokok aing teh mana ieu beak ieu mah. Kamana tuh? Kudu meuli rokok heula ieu. Duit loba. Beli 2 bungkus malah. Aduh, neta ke warung deh kok mah. Karena males sih ke warung panas poe deh. Hai cewek. Ih, najis. Kenalan tuh. Ya embung ah. Emang ke mana? Ya ke warung, kurang emang. Nek beneran. Aya be tuh kepo di jalan mah. Nek ditraktir kek, pan. Embung. Yang ditraktir kumaha penampilan gaya ya jorok gitu. Ih, najis. Ulah meuli penampilan, Neng. Pengangguran meureun. Duit loba ieu. Dompet doang gede tambah isina buat hutang meureun. Ih, penampilan di kos gembel. Ih, najis. Dekan kenalan jeung aing. Buset, Neng, telenges amat ngomong. Neng hayang nanang minta dibelikeun ja ieu. Terus lah, kalau ngomong siang, geus aing ka warung heula sih. Atuh bareng, Neng. Embung, aing mau ditutur ku sia. Kenalan itu nutur ku aing mah aing. Gua sarasap teh tadi, Neng. Yang kenalan doang deh, bahara rese aing mah. Mama yang mare. Hai, apa Neng? Beli minyak sayur jeung sabun. Minyak sayur jeung sabun. Oh, Mang. Kajian ulah kena mayar, Mang. Kuku lah dibayar. Malah aku sih nak main aing bukan disimpen. Ede, cek saha. iya Bang Neng. Ah, Mang, rokok nu paling mahal, Mang. Nah, tanya Mas. Rokok nu paling mahal. aya. Oh, mau rokok nu paling mahal. Hiji, Mang, rokok sabungkus, Mang. Itu Mang. Atau biasa lah, ngahutang. Dia malah aku tadi belum kata awe hang dibayarkan segala. Mau jeung hutang sih. Oh, kayak bayar, Mang. Kula gajian dibayar. Ke kamar jangan dibayar. Oh, kayak sekalian. Lah. Sio, non. Neng, dagoan. Up, Neng. Kenalan heula kenalan doang bahara rese aing mah. Benar di sininya. Adik gua anteng kieu na aing pos ditolak si gua awewe. Kumaha carana ya? Hayang beunang teh cewek ku aing. Aduh, kudu nyeran solusi ya mah. Ih, aing kesel amat ya. Bangsat doang. Kicaran nama ya aing kudu neangan dukun ya. Dukun mana bae ge. Kudu ditayangkeun ya ku aing. Tapi ku kasaha ya yang minta anternya. Beda aku yang sorangan baik nyari ieu dukun. Aing kesel jasa. Jarang rengkel jasa aing tak awewe. Bisa nolak aing sih kurang mandi aing ieu. Sial doang. Orang teh mah kok kesel ya. Aya meureun nengok di mana? Aya meureun. Eta sih. Engol di. Engol eta mah. Nah, kita engol ambek-ambekan mamarahan kunaonnya. Aing kudu kumaha ieu geus kieu nya. Aing barangkat doang salbi aing lah. Ah, tuh, galon nimpa ali tadi. Galon dia mah. Ngapain aing? Ngapain ke kesel di? Kunaon tuh? Ditolak cewek engget. Nah, ditolak awewe doang kudu ambek dia mah. Terus kudu kumaha tuh ya aing? Atuh awewe lo make deh meureun. Atuh lo masih loba emang. Terus hayang tanyana aing ieu kesel jasa. Geus beres solusina li, kudu kumaha tah? Oke, aing geus pernah ke ieu Ya pas ieu bogo ka awewe ditolak. amana eta? Anter kudu ka kulon tambah. Kumaha daek teu? Ayo, geus aing mah jadilah. Bukan duit tente dia mulai hayu-hayu. Atuh boga duit mah mal kudu kurang aing duit mah. Ayo guys, motornya di mana? Bukan motor tuh. Boga sih motor mah tuh aya. Ayo tuh guys, mau motor mau berangkat tuh. Ayo guys, gaskeun.
Oh, Oi, mahal tuh. Tapi dia tinggal nih. ayo Mas. Agar turun. Oh, Ayo berat nih. Wangel. kali lele. Ya udah salah. Bukan motor abang sama. Motor anak mah. Oh, teranak aja tuh, Mas. Rasun. Uli. Sampurasun. Ayah, ayah. Masuk. Calik yang calik. Nih, tersalah ya, Nih. Itu bener kamari. Ayo guna dia, mati pun dia ablay emang. Kagak abah dia. Tiga. Oh, coba. Orangnya maksud tujuan didinya kereta Tuh, mati. Len. Ini ditolak ku awewe kan? Mah. Ulah ditolak ku awewe ieu. Hayang minta solusi na kumaha ieu. Mas. Masalah kecil bagi abah majang lepas itu mah. Asal siap bae ngalakukeun persyaratan. Siap tante ha? Siap lah. Emang naon bah persyaratan Syaratna kieu ja. Ujang apa ditangkal di itu di belah kidul di tangkal gede. Lamun ujang karagagan ku benda naon bae eta ujang berhasil. Lamun ujang misalkan henteu kuat, ujang bisa kena malah bahaya. Sanggup henteu? Sanggup. Hayang geus aya sanggup mah. Laksanakeun ti kuari kene. Ayo guys, segera laksanakeun itu. Ayo, ngap. Ayo, Bang. Ya. Woi, ulah kabur bahagia. Mana yang jadi bayar? Aku tambah bah, kayak berhati itu bayar. Mana udah? Dia tadi kita sapa mantan diberes henteu. Heueuh nya. Pohonnya. Itu bukan nomor entes ya. Aya sana mah aya. Bel bae lah. Tanyakan bae aja baik ke urang jauh. Oh, telepon bae lah, telepon. Geus kira. Telepon. Waduh. Kembal amat. Yuk, angkat. Wah. Wah, nunggu. Halo. Abah. Tadi poho, tah apa be mantrana mah hoan kudu bere. Mangkana ge. Jang. Kadukun mah Allah sok ngahutang. Pohok belin mantrana. Ya, ku urang dibere mantrana. Bacakeun markisun. Bacakeun 1000 kali. 1000 kali bah. Oke, siap. Tapi ulah pohok transfer ke orangnya. Oh, senang ditransfer. Hasil mah transfer. Aju eta si Ujang tak panas serangan baik. Maneh duaan mantau di tukangnya di kejauhan. Oh, gitu. Oh, siap. Benernya, gitunya. Bagus banyak. Gimana, Li? Sudah dia. Tangkal na ieu. Oh, iya nya. Oh, anu sudah tapaan. Ayo. Ya kira. Ya, kami bertangkal dia doang ya. Nganter doang kami mah. Nyaon teh mantrana ingat. Oh, ada
markisun 1000 kali nya. Siap. 1000 kali ngo. Ayo urang mah. Lah. Ayo. Markisun. Iya, bener dimaksud itu Mbah ya. Berhasil.